anu didangat ayeuna kasumpingan ingkang putra murid Kakasih Prabu Gubaraja Kusumahlan Patih Gubaraja Sakti pangagung ti nagara Paranggubarja nu sami tungkul hamari keludat nembah narimang sabda ajrang Ramaguru watak wantos pandita sewupani nuduwong samania manusa sing madu trahi kusumah teti sing andana wirih trahing dewa kamanusa lami-lami kunira mangsa nganti kakawedaling lisan makatru ayaku bagja dina poe ayeuna catri kasumpingan pangagung kasumpingan gegeden kagunturan madu karagragan menyan putih dina poe ayeuna ieu padepokan sasat pangagung turta ai pribadi mah murid bagea sasumpingna hidup duaan kersa rurumpaheun ka ieu pakampungan kalayan kapayun lenggahna kasep Gubaraja Kusuma wah Ramaguru kaula pun Gubaraja Kusuma nampi datempang bagea salira kalayan nyangakeun sembah pangabaktos sembah kaula aya dina dampal sampean panjenengan Ramaguru ujas tuti hidup ditarima dening tangan loro kiwa lantengan disimpen puluning hati pun deing mastaka kasep kalina ti eta Ramaguru hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna aya nyangakeun sabda panglayat dongkap ka dieu hapunten jalaran tamelarna diri kaula jalaran kasibukan di negara ku arang langka teu tiasa tepang ka ieu patempatan Ramaguru teu aya papadana ngamaklum anu jadi kolot mah ngeunaan kasibukan di negara tinangtu lain waktu anu sakeudeuh isuk jedur nepi ka sore jeder malah nepi ka pangi peuting deui teh ngeunaan negara jeung bangsa teh istuning pasti nu dikorbankeun lintang ti waktu jeung tanaga lan Ramaguru deui jabati eta ai dina kasalahan mah urang pada saling lubarkeun hampura jeung ama kasep mungguh manusia nuku melendang di alam dunia hirup kahirupan urang salaku makhluk pangeran teh telepas dina salah jeung bener sabab eta teh geus jadi busana di alam dunia tapi dina leresan dieu urang pada saling ngamaklum pada saling jembar mana da gening kitu bakalna manusia mah di mana tungkul sok rajin luput di mana tangga sok rajin lebih ganti sajam robah janji sore rajin taraka pake isuk eta cirina manusia mematak yakin panghadena jelema hirup teh lain jelema anu tara salah hirupna tapi nu daek ngumean kana kasalahanna laras Rama Prabu tinggal ku kaula geuning itu si sakti ka dieu lagi kahareup maneh kapayun kasep payun deh Ramaguru rupina cekap di dieu wae di payun kaula nampi dateng pangbegia kalayan nyangga
Cuma pengabaktos nuhun kasep ditarina Gini. kali perkawi sapunten bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana Oh, maklum ceri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana pilih aya cara nu kacandak di desa nu kabantun di kampung anu kajingjing di pakemita nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur ku Rama Prabu kurang pada-pada saling. kalayan sejajaja pun lanceuk ka dieu salam silaturahmi turta numawi Raka Prabu ngahaja dong kau sumping kaya patempatan teh memang aya Cobi. anu jadi Bang Baluh kolbu jadi anu buahna apikirna Nya. kukituna kaula ngapih ngajaring Raka Prabu sangkan mulus banglus berkatur salamet dina mangsa dongkapna ka dieu Gini. karah teh kitu kasep laras Rama Guru Eta. nanging wajar wae lepas saur Rama Guru teh mah nya eta antara gogoda jeung cocoba tapi paren nenek kitu saperkarana mah kaulah ka dieu teh sono kasalira kalayan mineung ku ayana mangsa kaula diajar baheula waktu keur ngorak kene Rama Guru nya datang tuh anjeun teh ngotok ngowo lila memang di dieu laras Rama Guru Liharna di dieu. kalayan kaula ngabantun gotongan-gotongan gotongan naon Cobi ulah. diantawi sembako beas 2 truk gula lauk jair lauk emas yang sajabana binih jeung anu indukna Wah. Laras. sadayana ngahaja kangge salira turta nambihan kangge tutuangeun santriwan santriwati di patempatan saketingna atuh mudah-mudahan aya mangpaatna kangge salira khususna umumna kangge ieu warga di patempatan Rama Guru nampire bunuhun laksa ketika bingahan kasep Gini. ditampi kalingga murda naldeudeu Eta wa. mudah-mudahan kaasup ladang ibadah kangge diri anjeun mudah-mudahan Kegiatan amal kan. bagja mutaya papadana tah tadi geus dicaturkeun ku diri anjeun Etaan. yen ai manusia teh teu lepas tina gogoda jeung cocoba Tentenan atuh. anu memang bisa disebut ai dunya teh tempat anu ruksak Patrampana atuh kulan. sabab sagala jadi sagala kadenge sagala katempo Segala karawan. jeung kadang-kadang sok ngaganggu kana hirup urang jeung ngaganggu kana konsentrasi urang tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong kudu rageuyah Nya. naon sabab eta teh papasten ti Gusti sangkan naikeun kaimanan urang jeung katakwaan urang kanu maha kawasa timbalan Rama Guru di mana datang perkara hade prak urang gera syukur di mana datang prak urang gera sabar sabab hade goreng teh papasten ti Gusti Laras. ya laras pisan komo anjeun teh salaku raja di ieu nagara narapati di ieu negeri anu tinangtu lain saeutik beja yen salah anu silung ngeunaan diri anjeun dina ngeuyeuk dayeuk olah nagara pajarkeuna teu nyaah karahayat pajarkeuna teu cinta kana nagara jeung bangsa dumeh cinta teh kagolongan jeung kulawarga Eta warung. Nya. memang aya sebagian anu kitu tapi ulah
dipakai aral komo dipakai punung tah urang salaku ais pangampi sayakti kudu ngajieun tindakan anu konkret kumaha carana pikeun nanjeurkeun di kahirupan anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih religius kahareupna dibarengan wawasan kultural Tuh gini. timbalan ramo sabab teu saeutik kasep jadi pemimpin teh teu gampang Tangtos. malah saur sahabat Nabi dina riwayat sejarahna sahabat Nabi dijadikan pemimpin disebutna musibah naon pangna bet disebut musibah sabab dina mangsa jadi orang hese capek susah pahit ketir lara balangsak Pengalaman Bang. Nya. kadang-kadang kaganggu konsentrasi memang tujuan demi negara memang tujuan demi rahayat tapi kadang-kadang selentingan di luar sok matak piambekeun kana diri tungtungna urang ngolembar dina tujuan urang anu sanyata dia yakin wajib pengkuh kana pamadegan Sing aja ge. ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan sabab setiap tatangkalan di mana tatangkalan beki luhur yakin angin anu nepakna bakal leuwih tarik Nya. kurang-kurangna akar anu Kuat. jero mah yakin anjeun teh bakal nya timbalan rama guru Teruntuk. nu matak di dieu Sobi. naon atuh cara jeung katang tuanana apan urang teh makhluk hirup munggu pangeran teh disebutna makhluk nu sampurna Nya. makhluk nu sampurna katanya lamun eta makhluk teh nyaeta bisa ngajalankeun naon rupaha parentahna jeung ngajauhan naon rupaha laranganana Tuh. Eta bulan. anu disebut agama numutkeun dina kirata agaman hirup manusia ame teu ngalajur hawa nafsu ame teu sakama-kama hirup Laras. ame teu ngagerung teuing jadi les jadi kadalikna hate Pangenyatna. laras rama guru sabab bisa disebut jadi pemimpin enteng ning bangga Sobi. entengna karigek dina kursi kepemimpinan bagana kudu nyumpuna naon rupaha kahayang masyarakat anu sakitu reana Nya. nya Sakitu seueur. laras timbalan teu kitu anjeun yakin anjeun bakal jadi jelema anu hianat ka nagara jeung ka bangsa Laras. tuh tingali parantos ngantun geus norehkeun jasa anu hade Wah. cirina tutunggu nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka para nonoman pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya nu pinuji ku karya Eta. dina mangsa nyokot hak kemerdekaan dina leungeun jajahan para pejuang baheula nepi ka ngabelaan paeh poso guyang getih ngocorkeun dirina demi maseuhan lemah pertiwi demi ngocorkeun lemah Lemah cai. cai Bali geusan ngajadi. dibelaan ninggalkeun pilemburan dibelaan ninggalkeun anak jeung bab make jeung pamohalan awewena maot sanes eta Ini tatu. naon atuh Rama guru naon awewe teh geus boga salaki Rama guru tahta ku pangkat diri anjeun teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesto budak era deungeun mika teudeu kulantaran anjeun hiji raja masyhur raja sakti mandraguna ayeuna anjeun kabengbar ku pamajikan batur naha eueuh sajabat teh Lengos. lebar tuh ayam mah haji oo Wah. loba awewe mah rek parawan rek randa
rek randa kawakan nu mineng kawin Randa ting-ting aya. randa cinin Iya. ayeuna anjeun rek punta penta kajalema anu geus boga salakian ye hayang katulah anjeun teh Hayang kena kumanawa gitu. ngeganggu hiji awewe anu geus boga salaki lesan kuras ya Wah, kumaha satiap boga harta teu boleh nyangsang deui anjeun mal eueuh barokah mal yang karuk kurang. kitu oge anu ngaheureuyan anu salakian Ya. Bisi gejet kan. kade sagejet syawak teh sia ngabejaan we aing Wajah boga. riget teu mungkin Pamohalan. teu mungkin dina rigetna mau mungkin kaulah harta moal beak 7 paturunan Wah. syariat yakin moal beak 7 paturunan tapi anjeunna mah sia maha dina sagalana bisa muter balik Nya. dina mangsa kamari pandemi teh saeutik dicungkel jelema-jelema anu beungar hukum alam jalan Nya. Berlaku markana. hukum karma berlaku ayeuna anjeun rek ngaheureuyan anu boga salaki nganu hati cilaka luar biasa Omar kasih ulah neangan awewe anu lengo neangan randa anu gelis matak naon lamun teh ama jeung ama urang neangan widadari ti sawarga komo hayang ka urang Cikado mah kantun ngontek pakadesna Kadinya we ngontek ka pakades. Mal burung dijejeukeun. Pasti dijejeukeun ku ajeuna. moal burung dijejeukeun Benar. Mal burung dianteur. moal burung dianteur ayeuna hayang ridu anjeun teh da si Arjuna mah loba pamajikanana 40 leuwih pamajikanana can kabogohna piraku dipeta hiji meditkeun komo ku salira lain urusan eta mah Masalah loba deulteuna wah. Nya. karunya awewena dicandung ku kaula marek satia satuhu ye ai awewe hayang dicandung eta mah urusanana Madina eta mah kula. Ari ridoeun mah. awewe mah dina mangsa pindah dina alam lalagasan kana alam rimbitan dipindahkeun ngaliwatan ijab kabul dina paranangan bapana nganung harti getina satetes ambakan sadami tanggung jawab salakina rek dipaehan paeh rek hirupan hirup pangeran dunya na teh lintang ti salaki lamun awewe eta daek disandung nganung harti kabungahan keur awewena Kebahagiaan. moal mungkin urusanana lain mah mungkin ukuran hati mah kitu kasep lautan sakumaha jerona masih bisa diteleman tapi hati najan deet teu kakoben Can karuhan hate bulan. kaulah teh setuju kana urusan nyandung urusan aja dupi salira setuju henteu Sami atuh. tapi aya nu nyandung eta mah urusanana Urusan pribadina eta mah. Ari sanggupkeun mah. aya anu pro jeung kontra urusan nyandung tapi lamun teh eta awewe daek dicandung dina mangsa manehna sapertina awewe teh jelema beunghar terus dibawa sangsara ku salakina heuk teh ridoeun we awewena teh jamin sawarga bagianna Jaminana ge marukana. wah teu mungkin mungkin wae Mungguh anjeunna mah kitu. Nya. ama ku kaula bakal dipasihan semen Oh. Aspal. ku kaula dipasihan deui aspal pikeun ngalegaan jalan ka dieu ame teu perwis teuing ditarima kitu namangan eta srek naon implik-implikna pang ngalamarkeun ka Arjuna ta eta lain Sarua jeung ngarojong ka wah carana tuh mah ulah neangan den lian nggak kumaha ai maneh ieu teh kolot ieu teh guru nya dianggap naon. dipandang naon ieu cek ka mata tadi geus caritakeun ieu teh minangka ubar pahit karasana tapi ka jadi cager ka jadi anjeun ukuran nafsu eta mah moal mungkin
mungkin ukuran cinta lain ukuran nafsu. Ukuran cinta ibarat takdir, kaulah teu bisa menta ka Gusti yen kaulah kudu boga ka saha, teu bisa milih. Sebab kaulah ka cinta mantel pisan ka Dewi Sumbarna, kajeun manehna boga salaki, kajeun geus teu parawan, kaulah ridho lamun dikawin ku anjeunna. Nepi ka kitu sia. Leug dah. Murugul kurang. Tah kitu geuning Raka Prabu. Nya. Teu jauh tina emutan kaula yakin Kangjeng Rama teh bakal nampik bakal nginjinan cicik sia. Ngajedok sia. Saya mah. Bisa ngomong. Rama guru. Baliran waktunya. Moal. Ya. Wayana Rama guru panglamarkeun moal. Kahiji moal jeung kaduana entong sia. Ulah. Bisi manggih kawiwiran. Bisi manggih katugenah, bisi manggih tengeunah, bisi manggih katunggaraan. Sing ingat ratu terang ngahukum, pemerintah terang nyiksa, angin laku lampadu bakal jadi hakimna diri, melak ade buah ade, melak goreng buah goreng. Setiap jelema anu wani nyabak seuneu kudu wani jeung panas. Eta pula. Wah! Oh, Diruasai. Tinggal gebek. Jika si kades dijawab, wah, dijawab gitu. Si kades kesurupan aing deh. Jode hem. Kalau kang ngecebrak, sia nepi ka kitu sia teh. Di papatahan teh. Kula menta teh. Dia montong, nah kumaha aya. Ulah. Piraku kaulah raja beunghar, piraku kaulah tahta loba. Pangkat pangluhurna raja beunghar terus. Ya. Najan anjeun raja, najan anjeun beunghar tetep anu naik haji mah si torik 2 bulan naik haji. Deui si torik deui. Wow. Di luhur langit masih kene aya langit. Nya. Pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh elas pedana tanpa dibarengan keimanan jeung ketakwaan kanu kawasa. Iman tetap Dengeng sia. Rama guru eueuh sia olo wae kai. Loh, gunung tuh. Montong aku di guru aya teu meunang di papatahan mah paingan datang teu suntangan. Oh, kalakan nonggongan nyi. Ai saya nama kulan gugu cici goblok sia. Kalakah ngeletikan hati aing. Hah? Jadi kumaha cenakna? Lamun anjeun kekepedeke di dieu aing rek neugdeuk leuheur meula jantung ngagurat jangan sama dieu leungitkeun penjaga kaki antara guru jeung murid. Teu sudi aing. Cokot ku aing pandal. Paduli. Ieu urusan aing geus kalewan basa ka kurusya. Aing beunghar, aing kawasa, aing kebal ku hukum. Pek kumaha sia we. Sabodo teuing. Dasar aki-aki gejul. Dasar aki-aki nok-nokan. Ya, beas awur-awur. Alungkeun ka balong motong dihakan. Hah? Jaer kencarkeun. Kencarkeun ka mana? Eta ka jalan anu masih kena bolong. Kencar-kencarkeun pelak anu jadinya. Hah? Teu sudi aing dihakan ku santri. Urang ieu deui. Urang ini paduli aing murid deui. Paduli guru loba keneh. Hah? Guru Adi loba, guru Jenal aya. Masya we. Beakeun utakeun we bieur siap. Pak. Ayo ini. Kalau mati nyideus ya. Waduh. Gigi gepulung. Aing. Itu guru ilanceuk. Nyetuk itu lah. Itu baluang asli. Ama, kontong ama-ama sia. Da yakin kaulah teh maneh teh geus nyaho kana ieu perkara.
ibarat maneh teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagian anak geuingkeun sia Elingan. kawas-kawas anu pendek karena kahayangna diantep kakak diantar ka dieu bari jeung kahayang kitu murugul Udon ngarojong. kuningas ku salira Kakang Prabu teh urat ngangkang dina karang perwatek jelema bedag geras beuheung tah nu mata geras beuheung teh sok geuingkeun Elingan. ulah sarwana sieun ama ye lamun sieun kudu karena salah wani kudu karena bener da sia mah sieun teh kuladan bener salah belegu sia mah ngan cing inget tadi kaula geus caritakeun ieu bakal aya mamala lamun maneh nepi ka ngilu ngaguna sika kana ieu urusan nganung hati aing rek campur tangan wah amat teuing sia kenika sia teu hayang aing lah yayi awarika buru-buru sia medang inung caina bisi nyampean buru-buru ka dieu sia ha tuh dengekeun Abah geus nyangka goreng geus udon kai pek tong diinum caina bisi diguna-guna ku aing Bisa di parabunan ke. bisi di parabunan pek ka itu tuturkeun ngan sapanjang maneh ngarojong yakin sarwana bawa ka bawa apa sia Wah. yai buru-buru sia ha Bingung wang tuh. Ya, pasti. Aduh kumaha ka dia kumaha. mending sia jadi patih kene mending jadi hansip we jadi patih hade sia siap sok akan kebangatan akan ubudunya teh saya Bok doraka teh gitu. tangtos kaula nampi di kanti selera kaula ngaturkeun nuhun ngan panginilarasan dieu nu karasa beri kaula teu boga harta nyedihina beureun ieu jawaban ka diri kula pek teangan dunya teh jig teangan sasebeuna urusan sia rek haram garas kumaneh Sabentetna kinyata. ngan hiji mangsa bakal kena ku karma jeung hukum anu tangtuh Kena kumana. Narareos oleh. Leos tuh. nepi ka negeri kanca dina mangsa dibere ilmu kadugalan da sidik manehna mah teu reujin gampang tapi dibere ilmu kamarepatan hesena naker jauh tina kenyataan keur maeukeur dipipinding ku harta jeung banda atau mana teh hese rek asupna Kapoe. paduli teuing mere beja geus nepikeun saayat dua ayat geus ditepikeun tapi urusan nana yakin narima jeung henteu yakin manehna anu bakal narimana Wah, leres. silaka pamolana urusan nana salametna pek urusan anjeun gagah aya di mena bade ngiringan bade ngidul ngiring ngidul ngulon yang ngulon bener ya siapa pahit sama manis sabagja jeung sedung jawab iya eta kudu pentak lirik kaula ha timbalan Perdih teh. ayeuna mangsana manuk kiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna aing rek sakalakal Satekah pola. ngudeg urang maksudna ya tong didenge deui lah karma ti pedut Bohong. doraka urang hakan ku sarea ha dunya mah bekal harta teu boga harta dihina ulah beunang disingsienan ku guru ha timbalan cita-cita kudu laksana kahayang kudu kahonta Asih kudu. yang kudu kawin ka Dewi Subadra pamajikan si Arjuna Wah. ngajan kudu si Arjuna oge aing moal jadi hahalang da aing teu bogoh ka pasalakina aing bogoh sampe ka wewena nyata ka aing pamajikanana ya sabab ayeuna eueuh deui jalan lamun dipenta pasti moal rek mikeun Ya. Tangtos. janten kumaha wayana cara jeung katangtuan anak menta supaya diculik ku anjeun diculik dipaok Paling kinyata. nah asalnya serikeun kai bisa dising serikeun nah sabab seri
urusan culik menculik mauk memauk mah Oh, kumata kulan. pasrahkeun ka tadi kau naon sebab di mangsa alit kaula tetos biasa masalah maling Oh, akhirna. ceceremet di mangsa lemet Ya. puak pauk mangsa geus dewasa ayeuna kitu ya ya maneh lamun hasil mau Subadra hayang naon sia Ya. nya buktoskeun we ngelewatan hasil bener ya ngan dina mangsa hasil omat tong dibawa ka karaton negara Ulah. bisi aya wartawan bisi kapanggih ku sekdes ya Ayo cuy. Saya paparaji. jadi wayana cokot kapila pila abah tapi nu mana we nu aing anu lebah kulonen karaton negara oh saya apa iya nu cet hejo beli bade ka oyo aing raja goblok belum bawa ka oyo saya omat sia atuh panginten iraha kula kedah maling moal disepaketokeun ayeuna saini Ayeuna nu mustahil. aing geus sono ka Dewi Subadra hayang buru-buru ngagabluk we aing ai saya nama saliraku kaula diantar heula ka nagara heula kapila heula teu kudu Ngalilakeun. aing menta we wakil hiji dua urang mah pikeun batur ke engkol di jalan sajumlah walad jawa tamtama anu liana cokot ku sia Krit. dupi kotongan piceun bobetkeun atau bagi-bagi ku maneh cumacarana ngan aing teu sudi lamun kahakan ku santriwan urang dieu kahakan ku warga di dieu aing teu narima teu sudi oh saya mah benar iya sanggup seberapa poe si sanggup saminggu we lila Kesal. udah jauh lu mampatnya aing hayang gajang Yang nu ekspres. akalan aja waduh motong waduh seberapa poe sia nyungkeun waktu 10 poe lila keneh 2 poe we Wah. ayeuna irit isu kudu hasil waduh aing Naon kulan. aing geus kieu ieu Ngomong sanggup. ngomong naon sia henteu mangga sanggup bener iya bila kuat baik aing ini wayahna di daguan dipila dugi ka mangsa isukan mun nepi ka teu datang siang anu ngati ditek-tek beung ku aing ngerti sae mangga mudah-mudahan hasil iya aing meta nu pasti ulah mudah-mudahan nya pasti kalau bakal hasil anu jadi lanceuk geus aya kahayang teh Yang lah gitu lah. tapi kulantaran pok trolong kitu Nya. kulantaran tegas kitu ngawujud cita-cita jadi raja anak teh Ya. nya lah nah mau mikiran aing naon rupa hal anu jadi caritaan anu jadi guru kaula morek mikiran aing morek pikeun ieu we nu jadi lanceuk sabab aing garangan lur jeung baraya mah kitu kuduna Nya. Leres. Saling belaan. saling belaan najan dina kasalan oge umbel tas nya leho naon istirahat terakhir di ala Ramadan kamari lah Oh. kamari pisan tahun kamari Duh. anjir Bobol pisan atuh. tapi keur maneh mah moal ngorenkeun dia bisa deuk tah tabok cokot hiji anjing cenah nyaon naon sia bisa deuk dah Alah geuleuh. ala we hiji ala anjing cenah edek moal belagu sama Bono. moal dulungan beli janak tah Nya. geuleuh sia teh moal Hey.
ini dia lemah lumayan kita jeung nyawa samara cukup sebulan ini hiji gaji ye batur mah teh meuli teh mere teh kue Sa beas. teng-teng beas jiga Kang Guru Jaina Wah, barang bere teh lauk nya lauk nila. belum lauk gula kurang ciang sana siapa ada umel anjing nu kadada nu kaduga Aya we. di macan aing barang bare-bare jeung gugulawat pinjam-pinjam ka tetangga mah karana naon keur urang Rugi-rugi atuh. ya bawa ya bawa ya sok dari do anjing minta Itu diasok-asok. keur naon aing heh keur naon aduh apa manfaatna Manfaatnya naon wae. pengen geuleuh mana ya beleguk apa sia roiko eta teh sabagian tina penyedap rasa Nya. lamun penyedap rasa jeunan pabrik omat aya kimiaan teh rada gote kana awak teh Nya mata kerap. ya mah langsung dialau ya anjing jangan kaneun jangan kaneun sok ramah lingkungan pokoknya mah asli memang waduh ceplok noguna teh gurih ku ieu mah vitamin anjing vitamin teh alah mana can ngasaannya gulai meunang pamajikan uing ngeunah teh iya tah rahasiana teh sok bawa ya setengah anjing studi anjing teh siapa Dulu dah yang umel mung umel lamun kutu bayur sia teh anjing nawaran nu kitu patut mung daki eudak mun daki mual daki embung bisul nya. Aisyah kain teh goblok nawaran nu kitu patut sagala tapi si eudeuk moal upami daki kumaha mun tai anjing geus teh ayo we tawarin ka aing Boki parah. meni mah ih